terang ku singkat asa pas kieu. Tong nyalahkeun aa Neng. Kunaon pami hoyong carita Neng jiga nu ngahindar kitu. Kunaon? Butuh penjelasan sapertos kumaha deui bahwa neng sareng ate tos aya naon deui. Hoyong dirembugeun Neng. Hayu cuang rembugan. Hoyong penjelasan ti hati Neng, tapi kumaha bade jelas pami pendak sareng aa Neng na emosi wae. Naon anu ku abadi dijelaskeun teh? Sok nyarios we intina. Neng, hoyong terang kumaha paraosan Neng ka aa. Sok jujur tong bohong supaya tiasa ikhlas ngelapaskeun Neng na. Ngaras anu kitu-kitu wae, teu paham-paham sugan. Ning, ulah sok sasamunian dina budi, nyalindung dina basa. Komo di sampai ka ngabohongan diri Neng nyalira mah. Kedalkeun ka aa, geura balaka, Neng tosan sareng aa teh kapaksa kan? Pami Neng hoyong aa sareng Neng Mulan janten nepi ka nikahan, aa tuh hoyong Neng ninggang kapeurih komo ku sababna aa. Cik atuh pami Neng rumaos sami-sami dewasa mah. Hayu urang perjuangkeun babarengan, baru ulah silih salahkeun. Nuhun, neng jujur, neng teu tiasa ngumbat dina lalamun, tapi upami aa nuhun penjawaban sareng hoyong terang naon paraos anu diraos. Asli ti harita nepi ka ayeuna memang masih tetep aya. Terus kunaon Neng terasasan bae ngahindar, aja ngahareupan papait anu kedahna kurang diperjuangkeun. Buat kami warang aa milari nulian, sanes teh nganggeuskeun masalah, nu aya kalah nyaga ka mana-mana. Salami ieu neng cukup sabar mayusan si emak. Narima cariosan ti kolot aa. Tapi hirup neng sami kalamian asa diudag-udag seuneu reka beureum. Neng katampi segala cariosan ti kolot aa. Alhamdulillah henteu lepet kana hate, tapi sesah kumaha jang ngayakinkeun kolot neng. Komo maa ajeng emak neng teh siga cai jeung api. Neng, sapageuh-pageuhna batu bisa dekok karacak ku cai. Inget Neng, komo hati jelma anu diciptakeun ku kanyaah jeung ku kalembutan. Ayeuna heuras engke mah saanyaho. Tos tong sok ngarayu hayang tiasa siga harita 3 tahun papacangan, tapi teu aya jalan kangge meuntas ngahijikeunna. Sabar disabaran lami kalamian moal nya neng kikieuan wae. Tiasa mutuskeun ka kolot kangge ngabatalkeun tunangan aa sareng Neng Mulana. Asal Neng siap, aa rela urang duaan pami kedah kabur jalana. Urang hayu incak tina masalah urang duaan anu teu bisa nganggeuskeunana. Henteu neng teu hoyong, tong sok nyarios kitu, balik sedih kok neng mah. Terus kedah pembuktian naon deui Neng? Bahwa aa teh hoyong bener-bener ka Neng. Berarti can tiasa narima takdir. Takdir naon nu kudah kuari tarima Neng? Yang sarakeun diri sorangan. Eta nu namina takdir teh Neng. Eta maksud Neng teh. Cekap cekap, pabaliut mun panjang caritaan mah. Neng oge tos teu hoyong, upami hoyong neng bagea, doakeun nengna supados enggal tiasa hilap ka aana. Kunaon Neng, kunaon? Neng teh karunya ka aa. Aa oge teu karunya ka neng, tingali neng Mulana kolot aa sareng kolot neng Mulan teh tos resmi, nepi ka aa ngiket anjeunna. Neng oge tos terang bahwa aa sareng si neng ahiji teh kusabab kolot sareng kolot. Jujur Neng, aa teu boga rasa komo bogoh ka Neng Mulana. Apa Neng teu kapikir mun ngahiji aa boga rasa kapaksa ka manehna? Jalankeun hirup urang masing-masing, pohokeun segala rasa nu aya. Sanajan teu mungkin, tapi teu aya nu mungkin. Berat meureun ayeuna sugan kapayuna titik bahagia aya di dinya. Tos wios neng majalmi tunggara, tuna harta sepi hati. Dihina dilelejeg neng katampi, neng cekap sadar diri. Lamun nya jodoh sareng pati tiasa ku neng pilih, tos pasti anu kapilih. Tapi sabalikna cinta teu kudu ngamilikan, komo nguasaan. Neng rasa cekap, penjelasan urang cekap sampai di dinya. Upami hadirna Mulan jadi beban aa, hayu urang duaan batalkeun perjodohan aa. Teh Ana bener, urang teu bisa maksakeun keayaan anu teu bisa dipaksakeun. Mulan janji, Mulan bakalan nyarios saenyana ka emak. Asal aa oge tiasa carioskeun ka emak aa naon anu ku aa hareupan ayeuna. Lamun urang duaan kedah nurutkeun wae, nu aya urang duaan moal hade kangge kapayuna. Sateu acan telat, hayu urang balaka.
hampura Neng. Teu naon A. Pami Mulan kedah jujur, Mulan oge tegaduh rasa ka A. Tepatna teu acan. Duka pami ka payuna. Tapi Mulan tos ikhlas ka diri Mulan. Meureun ieu nasib Mulan teh A. Neng, anggekeun deui cincina. Santeuna ayeuna mah atos terang. Neng terang kayaan AA sapertos kumaha. Jadi A tetep ngalajengkeun. Dak kumaha deui Neng. Tarima AA sakieu keayaanna. Kitu oge Mulan A. Sakantenan diajar. Sakali di hampuranya Neng. Sanes maksadaan teh hadekan Nengna. Teu naon A. Neng mah tumarima. Enggal gaduhan rasa ka anak Neng. Sugan ieu teh jalan anu hade pikeun urang duaan. Duh, ngalamun bae atuh nak. Iya Pur. Mikiran naon sih? Teu Pur. Entos nak. Kamari maneh cenah pendak sareng si Mulan. Iya Pur. Anjeunna nyarita, cenah babaturan maneh oge. Eta ge lain sengaja mendakan. Manehna cenah milarian anak. Teras sareng ajejen ka pendak henteu? Teu terang anak mah ajejen teh nu mana. Tapi aya nu hoyong kenal. Teras pendak, namina cenah Arul. Nya pan si Arul Jailani. Kuring mah sok nyebatna oge Jejen. Da ku keluargana oge dipanggilna Jejen. Oh, nu eta si Jejen teh. Ana mah teu cocok ah Pur. Kok teu cocok? Emang kunaon? Nya sih, manehna nyamper ka saung keur harita. Ngedal hoyong caket Pur. Terus kumaha? Teu kumaha-kumaha. Pur, buukna beureum siga lain lalaki bager. Menurut anak mah, hampuranya anak nyarios kitu. Nah, tong nilai jalmi tina tampilanana, da eusi hatenan teu kitu, puri ge da terang. Kolotna oge balageun deui. Atuh buk mah bisa dihideungan, da meureun oge tren ayeuna. Asa jauh tuh da jeung tampilan sapertos Abara teh. Mana rek milarian fotokopian Abara? Biasa, tapi meureun hese. Nah, masa lalu mah keun we masa lalu. Tong dibabawa ka kahirupan ayeuna. Mun tolak ukurna siga Abara wae mah, mana teu sieun lalengohan salamina. Geuning nyariosna kitu atuh Pur. Tong kitu ah sieun jadi doa maneh mah. Ana, Abara teh jalmi beunghar. Sadaya wanoja oge moal bakal nolak, tambah satia deui ka maneh. Oh nya, eta kamari Sulan carita naon wae? Nya kitu sih Pur. Urang minta ka manehna supaya enggal ngagaduhan rasa, dicereh poho urangna. Terus manehna daekeun. Nah, da duanana oge dijodohkeun. Nya Pur, anak ge terang, tos wios mata kitu oge meureun lain garis jodona. Karunya sih ai ka si Mulan teh, ai carita sok 11-12 sareng maneh. Maksudna Pur? Nya kitu, si Mulan teh hoyong ngejar karir heula. Tapi ku kolotna keukeuh bae kudu jadi ibu rumah tangga. Tapi enak si Mulan mah nya Pur, jalmi aya. Teu siga anak. Emang kualitas hade gorengna jalmi diukur tina kakayaan. Nya sahenteuna teu peuri ku hinaan, urang asa doraka ka emak urang. Emak urang oge jadi ngabubuntut beunang ka nyeri. Ah da binyai mah kitu, jalmina sok keukeuhan. Mana pan mun Abara teu nurut-nurut teuing mah, kalencakana ge marisa. Terus minantuna oge teu aya nu baratahan. Geh, maneh salah nguruskeun batur atuh. Nya, sudah sok ilu keheul da ai maneh carita, nu eta bae masalah teh. Si Mulan batur urang, maneh ge da batur urang. Sarua bae. Pur, emang ajejen jalmina tos kumaha? Cie, penasaran. Tenang, da masih single kok. Ih, naon sih Pur? Eja make Ismin lewat, pasti make baju ungu. Aing mah nyaho pagawean ge moan bebo poko. Pasti geus ngalah sabrang jeung jaat nu batur. Sok sarieun paparakan aing.
di balingan. Ngomong naon teh Nyai teh? He, jama wara gadung, besok ngimpi. Nu hayang menangkeun jama beunghar jiga aing. Nyane nyaho teu keur diiburkeun ku jama. Tukang maling daun kacang. Ih, amit-amit boga warang tukang maling. Nyai, aing maling ieu. Aing mah ka sawah niat gawe. Goreng pikir teh ngane ka aing. Ih, jamak Ismin kasindir deui. He, kamari cedong iburkeun. Nyane geus maling daun kacang. Cenah daun kacangna beak dialaan, jeung deungeunana heueuh. Ya Allah Gusti. Nyai, eling. Aya naon jurahat teh nyane teh? Aing teh salah teh balila ku nyane dipitnah kitu. Kuat ka nuduh aing tukang maling. Hajaan teh nyane. Hei Sri, mana aya maling dek ngaku teu anakna teu indungna. Kuat si bara anak aing dipaling hatena. Mangkana gara omongan anak nyane. Geus ulah sok hayang kawin ka si bara. Aing lagi moal mere, komo si bara rek kawin. Karunya sing anak nyane sangsara lahir batin. Nyai, si Kanaya jeung si Umbarana ge enggeussan. Aing ge teu sudi bebesanan jeung nyane, teu hayang-hayang acan. Hooh, alus, nipak ari kitu mah. Heh Sri, disukan daek teu tandur di sawah aing. Lumayan, buruhna jeung madang. Nyai, salah naon aing ka nyane. Aing lagi moal mere, anak aing dikasih umbarakeun. Mak kunaon ngalamun di dieu? Maneh nak? Masih mana? Anak tos niis, Mak. Kaparangan pendak sarung si Puri. Nak, masa nyeri hati pisan. Kunaon kitu, Mak? Nak, mak geus percaya deui si Nyai. Kunaon deui si Ma Nyaina teh? Emang anjeunna nyarios naon? Ma dituduh maling daun kacang di sawah Ceedoh, nak. Piraku kitu, Mak. Pan anana oge tos nyarios. Ana teh teu aya naon deui sareng abarana. Kunaon? Masih pasea we ari papendak teh. Ma oge teu terang, nak. Ma salah naon ka manehna? Ma asa diledek bae ku manehna. Ngalelejek ka emak. Asa teu boga harga diri ceukna. Sing sabar ya, Mak. Wios. Henteu naon. Nu penting mah urang pan teu nyandak. Da urang oge sanes maling atuh. Nya, tapi Ceedohna pan ngiburkeun bahwa nu ngalah daun kacang teh emak. Ma oge rumasa, tapi sameme emak metik menta heula ka Kang Yadi salakina. Sanajan jamat teu boga ge, teu kitu-kitu teuing emak tehna. Entos, Mak. Ana percanten ka emak. Mun di pikiran mah ngatak ngarusak awak. Ayeuna mah uih bae. Pas tenang. Kayak oge mak Nyai mah capek kumaha maneh. Nu penting ku emak teu kaing dilayanan. Nak, emak geus seubeuh nyeri hate ku omongan manehna. Wayahna ayeuna mah geus ulah ngalayanan deui si Umbara. Mana teh bumi jeung langit, kudu rumasa. Urang teh jama teu boga, mawas diri geulis. Nuhun, Mak. Emak tenang we. Ana pasti mireng anu ku emak carioskeun. Tos teu kenging ngabahas eta. Hayu uih.
Neng brownies. Mangga hatur nuhun. Ngalamun wae hirup teh. Henteu ih, nyuci niis wae. Niiskeun pikir jeung niiskeun hate. Sanes, Terus kunaon nyorangan kitu? nya keur nyerang sakit. Teu hade ari kalilaan mah. Ah, nyarios we rek medal sami. Sapertos dinten kemarin. Nya kitu. Nya mangga. Enggal atuh di mam. Nuhun, sok lajeng. Tong sok kitu ari tausan teh. Mohon dijual batas tuang tadi. Atuh sakedik mah tarek di huapan. Naon sih? Nyantos upami teu hoyong mah tingali ge. Tah kitu atuh. Raos hatur nuhun. Laos-laosna, amis-amisna siga rasa ayeuna. Ah, gombal wae. Widih, awah angin, awah hujan. Nyane tumben cis, ganti modis. Heeh dah, cocok teh aing. Tepantes-pantes acanya nama sis. Nyaneh mar ka aing teh. Cis, aya naonnya nih, papakean kos gitu. Dol, aing cemburu ya. Kamari ningali si Arul deket jeung si saha eta awewe teh. Nu kamari cek Sincu ngomong. Sekarang aya sis. Emang nyaneh panggil dindi. Di saung mar keduaan dahar bareng suap-suapan deui. Kumaha hate aing teu panas. Oh, ayeuna aing nyaho. Nyane papakean kieu teh hayang nyaruan sekanaya. Supaya si Arul teh kapincut ku nyane. Wah, edan euy. Ternyata pengorbanan Nona Siska patut diacungi jempol. Yo idol, aing atuh. Pan kamarnya nyaneh kasih Arul ngomongna niat teu niat. Ah, beda be dihareupeun si Encu mar. Aing ngahargaan manehna sia mah. Alah, nyane ngomong we nya teh bogona kasih Arul. Ih, nyaneh mah. Aing ngomong teh teu didenge sugan. Oh sis, kun. Terus nyana ayeuna geus panggih jeung si Arulna. Terus cincuna egi kandikeun. Tenang mar, jam cadangan. Sik, buah edan. Ayeuna si Encuna kandi, geuning eueuh. Oh sis, ngadon kalapa tadi mah. Dilihat-lihat, kalau tampilan Nona Siska kayak gini, cantik juga ya. Nyaneh naksir. Hareuh, nyaneh doh. Teu biasana muji ka aing. Geus nyaho aing teh tiba heula ge geulis. Bener sis, aing mah teu bohong. Ah mulupuk. Tong didenge sis. Cedol mah aya kahayang. Oh heeh, aing paham. Ye doh, mumpung aing keur bager, jig ditu meuli udud. Oh, siap banget Nona Siska. Tapi inget, aing niat amal heeh, kunyane doakeun supaya si Arulna daekeun ka aing. Oh, pastinya. Geus dol, indit bos. Nuhun Nona Siska. Awas ya Mar, tong dinanaha Nona aing. Dol, si Komara macem-macem ka aing mah hayang ku aing digelepak. Geus dah kali itu indit. Duh, kemana sih lalaki idaman teh? Geus garetek teh, makan nu kieu. Arul? Pangling kan? Kok teu direspon? Jahat ih. Mbak Deka mana,
nongkrong di saung. Mantun kopi nanti. Sis, mana nanahan kayak gituan. Geus tegep tomboy, pantas-pantas acan atuh. Is mane marul. Urang keur berjuang ieu teh. Urang apa? Mane keur deket kan jeung si Kanaya. Oh, mana teh hanya ruan si Kanaya. Jujur, urang cemburu. Kemarin ningali mane mesra pisan di saung itu. Hah? Geuning teu disamper. Ih, rek naha disamperna ge. Rek jadi kacung ningali maneh mojok duaan. Mocok kumaha? Maneh geus jadian teh si A. Encan. Berarti aya hak dong urang terus mepet maneh ge. Pepet sis, ada bisa mah. Tos permios. Kok gitu sih? Karek ge ngobrol. Bener kan ku ana rasa teh? Arul teh cuman rek ulinan wae. Untung ana teu masihan harepan. Ih, kunaon jadi kepikiran gitu na. Maneh teh teu aya naon ieu jeung Arul teh. Bodoh ah. Ganti heula tah bajuna. Kayak kanyawan si Ana bisa ngaledek. Punten ah, dipayun. Gelis, urang jelas sawah emak heula sakedeung. Kamana atuh, Mak? Panas. Yo, sawah emak. Heh, teh indungna teh anakna ka sawah teh panggil bae jam eta. Hei, Kanaya, kadeuleu teh gigireun aing saha? Yo, jelo calon minantu aing, nya bodas, nya geulis, kolotna beunghar deui, bos beas. Teras naon hubunganna sareng anak? Ya jelas aya hubunganna lah. Pan maneh ulut pepotongan Cibara. Panas teu? Panas teu? Ya panas lah. Piraku teu panas. Mak Iros. Ayo, cenah bari ka sawah. Kela aing can seubeuh. Nyen jama ieu sadar diri. Bari nage teh indungna teh anakna ngalolobok be sawah aing geus ting di sinya nih. Lain urusan emak. Indungnya nih ayeuna teu nana. Bejakeun, ulah sok ngalanteng pepelakan batur. Ih, kawiwirang. Mak, kunaon emak teh siga nu kitu pisan ka kolot anak? Sok, mun emak ngewa ka anak wae ulah ka emak anak. Emak kan nu nuduh emak anak nyandak daun kacang teh. Inget mak, sanajan urang jamat teh boga ge, urang teh masih kene boga tetak rama. Satu acana emak anak metik daun kacang teh, pas permios heula ka Kang Yadi nu gaduhna. Hawa, aing mah teu butuh penjelasan. Nah hanya nih ngajelaskan ke aing. Tuh jelaskan ka ceedoh nu bogana. Ding ge maling lamun geus kanyahoan. Tarang aku. Mak, terus Mak. Ayo. Ingat, aing ye jeung calon minantu aing. Jadi timulai ayeuna nyane ulah rek ngarep-ngarep di Sibara. Mangga, tapi anak hoyong nuhunkeun. Tos tong sok ngaganggu emak anak deui, komo kuat kamitna. Halah, nyane cuman alasan doang. Baah gelis, ulah lila-lila teuing sing katepaan nyokot barang batur nu lain hakna. Hampura. Nah deui bar. Siga mikiran bae nya neh. Heuh, geus puguh aing ayeuna mah. Si Kanayana geus mastikeun. Heuh syukur atuh. Enggeus yuk. Mana aing bingung. Aing hengguat ngokeun manehna. Kayak di parangan ku waktu bar. Yuk. Mun nyeneh jadi aing, nyeneh rek kumaha? Wah aing kawin duanana atuh bar. Nyeneh mah aing serius. Aing ge nyaho. Nyeneh teu bisa lepas ti si Kanaya teh. Si Kanayana tumari makan. Heuh, teu mandangna naon. Atas dasar bogoh. Nya sugan wae sifat eta aya di simulan. Untuk aing mah jalankeun bae. Sugan bae aya jalan. Heueuh sih yuk. Nyeneh aya benerna oge. Simulan mah teu goreng-goreng ting atuh bar. Bisinya teu daek mah. Ka aing ge daek. Yeh, nyeneh mah. Geus deuh ayeuna mah tong pusing-pusing. Ayeuna mah kumaha carana nyaneh bahagia jeung diri nyaneh sorangan. Puguh aing teh hayang nama jeung si Kanaya. Heuh da teu bisa dipaksakeun.
Nyane masuk tara narimakeun kenyataan. Eker yuk, eker. Rangkulan salira masih karaos pagena hese lesu Agak duh coklat nih. sukan teh tangkep na anjeun penuh rasa kakangan Kunaon ngalikan bayar atau tadi? Enak tuh nih, Ibu pagi acan, dimakan atuh. bukain. Siap. Neng, Neng hoyong urang duaan enggal ke arah nu leuwih serius gitu. Teu langkung A. Pami A teu siap, mulan miring. Tapi ya teracan sapenuhna mohok tuh Neng. Tos tenang wae. Bade sakampenan mohokkeun bade dienggalkeun. Kumaha wae. Atur nuhun Neng sabarna. Kuneng antosan da A. nikah cinta sageulengna sakurang nu dipikahoyong darasaan diteduna A. Kunaon ngalamun? Teu naon Neng. Tempatna endahnya. Nya. Biasa sarang Neng Ana di dieu. Abara, rek kumaha janten hilapna. Payunan mulan masih kena nyarioskeun kenangan. Sabar A, ki oge kahapus. Mulan siap, kurang nyiptakeun deui kenangan nu leuwih endah. Sugan ngaleuwihan harita. Sok wa antosan Neng. berat pikeun nampi panginten kedatna Santos nikah, hayu urang duaan pindah wae ka luar kota A. Sugan kapayuna, urang tiasa nyesakeun heula tempat kenangan A harita. tos pecah ieu diri nikah cinta sageulengna sakur nu dipikahoyong rarasaan